Lud, kenaon maneh? Aduh, reuasnya kedatangan orang maneh. Urang mah aya nama rek terus terang we ka maneh lantaran urang teu boga duit. Ya, mana urang mah rek nagih we aya mah nu puguhna. Tadi teh pacengli aing geus niat Aing maneh dengkeun terasa sok loba alasan maneh mah. papangi Alasan maneh mah alasan papangi jeung ini mah teh lah moal kapancing aing mah. tah beli teh tuing teh bikeun mah kan ini ngan ini teh aya hiji teh aya dua tadi teh ini teh bere kurang teh tah si mana teh nu hiji deui kan aya nu hiji di ngarenghik ari uing encan heuh uing teh rek usaha heula Di mana nih nu bener maneh nu bener? aya di ditu Anu bener. aya Bener nih eta. aya nya eta karunya ngalengis eta mah can pabagian asa boga dosa Dua